Haji kumaha lamun kieu rek kudu caina ge eueuh, rek tayamum taneuhna ge eueuh, taneuhna loba kacampur najis. Cai eueuh tayamum taneuhna eueuh, kumaha ieu sedengkeun waktu salat we. Haji kumaha lamun kieu rek kudu caina ge eueuh, rek tayamum taneuhna ge eueuh, taneuhna loba kacampur najis. Cai eueuh tayamum taneuhna eueuh, kumaha ieu sedengkeun waktu salat we. Tujuanna lihurmatil waqti, tujuanna ngamuliakeun waktu. Dur bedug rek kudu eueuh caina. Rek tayamum geus neangan tayamum aya cai di kidul eueuh, di subuh di imah eueuh, di masjid eueuh, di majlis eueuh, rek ka kidul eueuh, rek ka kaler eueuh. Tah eueuh supaya di kampung teh eueuh cai. Tayamum eueuh taneuhna geus campur jeung najis, eueuh nu suci, eueuh nu bersih, eueuh nu suci bisa dipake tayamum eueuh. Sedengkeun wajib salat we, salat kajeun teuing wudu, kajeun teuing tayamum, salat sah salatna lihurmatil waqti, tujuanna ngamuliakeun kayak kieu mah moal salat ujur moal salat moal dosa ieu meureun dan caina eueuh taneuhna salat. Pas salat umpama salat salat teh salat zuhur atawa salat isya, rek kudu caina rek tayamum eueuh taneuhna salat lihurmatil waqti. Pas jam 4 deukeut kana subuh aya cai dak aya cai atawa aya taneuh nu suci wayahna salat isya deui. Kumaha lamun kieu pas aya cai pas aya taneuh jeung tayamum teh datang waktu subuh, dur bedug subuh. Gini cai teh aya cai aya geuning taneuhna teh aya tayamum teh. Kusabab geus datang waktu subuh, salat subuh we, salat isya ulah balik deui geus. Kan itu eta mah ieu mah datang cai digawe salat subuh. Tidak masalah tayamum. 2